Sampurasun, salam bahagia kanggo wargi-wargi di mana wae ayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecap dinarehing widi parahiang anu dina rasa jeung rumasa gumelarna ulang di pawenangan. Takdirna nu moal bisa dipungkir, kadarna anu moal bisa disinglat, kadarna Gusti anu Maha Kawasa nu ngalewatan ibu jeung rama, gumelar urang di alam kanyataan, lir ibarat lauk anu geus asup kana bubuk, lir ibarat manuk anu geus asup kana kurung, moal bisa kaluar deui. Mangka Gusti nu Maha Suci parantos maparinan alatna ka urang, parantos ngajadikeun, ngawujudkeun salaku alat pikeun urang migawe, ngawujudkeun cipta karsana Zat Gusti nu Maha Wenang, Allahu Rabbul Izzati. Mangka teu sadayana anu ngagem rehing widi parahiang, teu sadaya anu memahami kana kecap rehing widi parahiang. Para anu ngandung harti sakabehna, hiang anu abdina anu asa ti Zatna Gusti nu Maha Suci, anu ngemban, anu ngajalankeun tugas pancen pikeun nyebarkeun rahmatan lil alamin, pikeun nerapkeun dina alam kanyataan cipta karsana Gusti nu Maha Suci anu moal pisah urang jeung alam kanyataan, anu kakungkum urang tadi ku alam semesta. Nyatana lain Gusti nu Maha Suci urang tadi ngawujudna Gusti, tapi tinggal ieu nu caang murbeng ning alam Zat Gusti nu Maha Suci anu bingung